Rukun puasa. Rukun puasa teh ayat 3 perkara. Hiji niat, waktuna teh wengi, bari kudu unggal poe teu meunang disakalikeun hungkul sabulaneun. Niat teh waktosna wengi niat puasa teh lamun puasa fardu. Puasa wajib seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan teh niatna teh kedah wengi bari kedah unggal poe. Tong di sabulan disakalikeun, teu cukup sabulan disakalikeun. Lamun teu nyaeta fardu kumaha? Engke, tenang. Contoh. Tong maka contoh. Ari wengi teh iraha dugi ka iraha. Wengi Ti maghrib dugi ka subuh. Tah waktuna niat puasa teh ti mimiti maghrib nepi ka memeh subuh. Ayeuna tiasa niat puasa fardu wayah kieu. Sanes ayeuna wayah kieu maksud teh. Tiasa. Lain tiasa kedahna. Wayah Nya. Unggal wengi. Misalkan enjing bade puasa Ramadan. Ayeuna niatna teh tiasa. Kedahna malahan mawengi. Kudu nage wengi. Enjing ngadeui terus Kitu. Kumaha lapad niat puasa Ramadan teh? Nawaitu sauma godin an adai pardi sahri Ramadani hadihi sanati lillahi ta'ala. Niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan tahun ieu fardu karana Allah Ta'ala. Kade kedah unggal wengi. Lamun puasa wajib mah, puasa fardu seperti puasa Ramadan mah. Ngeun lamun puasa sunat mah tiasa niatna teh memeh lohor. Wengi komo tiasa, memeh lohor tiasa. Asal memeh lohor teh can ngalaksanakeun pangbatalan puasa. Contoh, enjing pajak bade puasa sunat poe Kemis. Niatna tiasa ayeuna? Tiasa. Pek teh cek pajak teh kieu. Moal puasa isukan teh poe Kemis teh. Ieu rek init-initan bisi haus. Jadi wayah kieu teh puasa sunat Kemis teh teu niat saha teh? Pajak teh. Ari pek teh torojol teh poe isuk, poe Kemis isuk. Teu tulus naon teh pajak teh? Init-initan teh. Alah euy teu tulus, urang teh init-initan tadi nama tapi teu tulus. Lebar we teu puasa. Nah, bisa niatna teh asal memeh lohor. Dengan catatan pajak can pernah ngalaksanakeun pangbatalan puasa memeh lohorna teh. Can nginum, can dahar, contona teh. Cek pajak teh kieu. Da teu tulus ieu teh init-initan poe Kemis ieu teh. Puasa meupeung can dahar can nginum, niat weh memeh lohor. Tiasa puasa sunat mah kitu tiasa. Ngan puasa fardu mah ulah beurang niat ulah memeh teu bisa memeh lohor. Tetep kudu wengi antara maghrib sinareng memeh subuh. Paham? Tapi naon? Kan saat eta puasa fardu kumaha lamun teh janten anggar kudu puasa. Tah, upami puasa fardu heg Janten. Lain teh janten pajak teh ngalakonan anu matak batal puasa eta fardu. Seperti kalah naon kalah ngabatalkeun tah wayahna. Sok sanajan pajak ngabatalkeun eta puasa ku tuang puasa fardu dibatalkeun misalkan. Wayahna kudu nyengkar tina dahar jeung nginum, kudu nahan tina dahar jeung nginum. Eta siangna misalkan oi batal puasa teh. Da teu kuat hayang nginum. Nah,
geus nginum teh ngabatalkeun puasa eta tetep kudu nahan tina anu matak ngabatalkeun. Karena eta puasa ulah dahar ulah nginum anger ai puasa fardu mah. Sah puasa nu pan batal kudu dikodoan kudu. Atas atas tah gitu. Dodoh. dua Dua. ninggalkeun nu matak Rukun puasa fardu teh nyaeta ninggalkeun anu matak ngabatalkeun. Bari inget jeung pambilihna sorangan kecuali jalma bodoh anu dihampura. Jauh ka jalma teu ngadengekeun nana. nah Ah karunya mah hira euy. santai